Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra kaum dangu, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kedai sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita nu katunda mitra masih dina judul Gara-gara Pelet. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya hatanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi, dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan si Asdur anu mana harita nuju aya di panglalajoanan nyatana keur ngadeukeutan hiji mojang anu katelah Nyi Fitri. Kumaha atuh mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui usadayana. Bade nonton Nyai? Tanya si Asdur bari neuteup. Sumuhun. Walon Nyi Fitri pondok tuluy ngalieus ningali ka tempat sejen. Nyalira wae nonton teh Nyai? Ante nyalira. Apan ieu duaan sareng rencang. Oh, manawi teh nyalira boro. Boro naon Kang? Boro satadina mah bade direncangan ku akang teh. Ah teu kedah. Mar, hayu urang kabelah ditu. Ceuk Nyi Fitri tuluy nungtun leungeun baturna nu ngaran Nyi Marni. Kaditu ka mana Fitri? Kaditu ka hareup. Ngarah jelas lalajona. Walon Nyi Fitri tuluy ngaleos dituturkeun ku baturna. Ningali kitu si Asdur olohok. Hehehe, tong kalah olohok atuh Kang. Gawat susul kaditu. Ceuk si Endul bari nyerenge seuri. Lain hasa judes aweweh teh euy. Di deketan kalah ngejat. Nah teresepeun kitu ka dewek. Alah, lain tarasap tapi biasa awewe masok jual mahal. Pura-pura kawas anu embung padahal latena mah daek. Tah lebah dieu urang anu kudu ngarti Kang. Sok keubat susul bisi kaburu jauh. Hayu atuh. Walon si Asdur duanana tuluy laleumpang rurusuhan. Sasaledeg kanulian lantaran hayang nyusul Nyi Fitri anu katingali ukur tonggongna. Teu sakumaha lila Nyi Fitri jeung baturna nepi ka hareupeun panggung wayang anu ngajajar. Jelas katingali ti lebah dinya mah da puguh panghareupna. Reg duanana eureun. Pit, nah lalajo teh beut pindah ka dieu. Puguh oge genah belah ditu. Teu pasedek teuing jeung batur. Di dieu mah gandeng hareup teuing. Kuring oge nyaho leuwih genah di belah ditu. Tapi haroream lantaran biaya si Asdur nyamperkeun. Samalah loba tatanya teresep kuring mah.
Walon Nyi Fitri anu memang manehna tersepen kasih Asdur. Sok sanajan lamun numutkeun kana rupa jeung dedegan mah, teu goreng samalah kaitung kasep. Oh, pindah teh gara-gara Kang Asdur? Nya gara-gara jelema eta. Kade Marni ulah diwauhan. Lantaran jelema eta membaragajul serta tukang nyeun kaributan. Piraku teu apal. Apal eta oge. Tapi kakara ayeuna bisa ningali rupana ti kadegetan. Tetela kasep sakitu mah nya. Samalah kuring daek lamun seug manehna daekeun mah ka kuring. Sarta geus pasti bakal langsung ditarima. Ih uyuhan maneh mah daek ka jelema baragajul. Puguh oge geuleuh kuring mah boro-boro resep kala sebel nu aya. Ceuk Nyi Fitri nembrakeun kata resepna kasih Asdur anu memang di lembur mah geus kakoncara jelema baragajul. Resep gelut jeung resep ngulinkeun awewe. Nyi Fitri jeung baturna tuluy ngarobrol teu malire ka baturna anu aya gigireun. Tapi sabot keur kitu torojol deui si Asdur jeung si Endul sasaladek ka hareup tuluy nangtung gigireun Nyi Fitri. Anu harita can sadar lamun si Asdur geus aya di dinya. Aeh Nyai, kaleresan urang teh pendak deui di dieu. Manawi teh teras ngalih ka mana salira teh? Nyai, resep nonton wayang? Ceuk si Asdur bari sura-suri gumasep hayang kataksir. Resep? Walon Nyi Fitri pondok bari ngareret ku juru mata. Kaleresan atuh pami kitu mah. Sami pisan sareng Akang. Akang oge resep kana wayang. Komo palebas si Cepot sareng si Dewala ngabodor. Pokona resep pisan Akang mah. Asa kahibur kitu tah. Ceuk si Asdur bari sura-seuri tuluy ngajak ngobrol ka Nyi Fitri anu diajak ngobrol harita teu nembalan. Kalah ngabetem we panon melong ka panggung. Kang tawaran jajan atuh ngarah tengah uleng wae. Awewe mah resep geura lamun ditawaran jajan mah. Ceuk si Endul ngaharewos kana ceuli. Heueuh urang tawaran jajan ngaradaikeun ngomong. Sok buru atuh. Jawab si Endul. Si Asdur geuwat malik deui ka Nyi Fitri. Nyai bilih bade jajan. Sawios ku Akang di jajanan tambi ngahuleng. Margi wayang golekna oge teu acan ker rupina ke sakedap deui. Moal da abdi mah tos jajan. Walon Nyi Fitri gancang nolak. Iraha urang jajan Pit? Apan ti beurang oge can kungsi jajan. Ceuk Nyi Marni bari melong ka baturna. Ngadenge kitu Nyi Fitri teu ngawalon. Kalah jeletot leungeun baturna diciwit lantaran keheul teu ngarti kana maksudna. Alah, kunaon make nyiwit segala Pit? Ceuk Nyi Marni ngagurubug tuluy ngusapan leungeun anu karasa nyeri. Tuh geuning sauret acan jajan. Hayu atuh Nyai, bilih bade jajan mah mangga direncangan ku Akang. Kantun milih we lah. Naon anu dipikapalai saurkeun ka Akang. Tuh tinggal. Aya tukang suuk, tukang kupat. Itu tukang bajigur aya. Tukang sate oge aya sareng tukang kurupuk. Sareng anu sanesna. Samalih tukang pindang oge aya tuh palih ditu. Bilih Nyai hoyong ku Akang pangmeserkeun kanggo di bumi. Si Asdur tuluy nawarkeun jajan ka Nyi Fitri. Samalah rek mangmeulikeun pindang keur bawaeun ka imah ngarah aya burueun kolota. Moal abdi mah da teu hoyong pindang. Samalah teu hoyong jajan. Ta eta we rencang abdi jajanan mah. Da anjeunna anu hoyong mah. Walon Nyi Fitri keukeuh mugen. Sedengkeun hatena greget hayang indit ti dinya. Tapi sabisa-bisa ditahan lantaran palaur matak goreng balukarna. Or kumaha ari Fitri? Apan Kang Asdur mah nawaran oge ka Fitri lain ka kuring. Matak naon lamun tarima ngarah urang teu ngaluarkeun duit. Embung kuring mah jeung deui da teu hayang jajan. Pek bae Marni ari keukeuh hayang di jajanan mah. Sekali embung tetep embung. Walon Nyi Fitri bari jeung ketus. Atena jadi keheul ka baturna. Nya kajen atuh ari kitu mah. Ceuk Nyi Marni jep jempe teu ngomong deui. Nya atuh pamit teu hoyong jajan mah bilih hoyong balon atuh. Tuh rupi-rupi Nyai. Aya anu beureum, aya anu koneng, aya anu hejo,
Tuh tinggal sarai. Samalih aya laguna balon teh. Lain kitunya dul. Nya bener Nyai. Aya lagu anu eusina nyaritakeun balon. Hehehe. Tuh leres pancek akang oge. Tapi kumaha laguna teh dul? Tanya si Asdur bari ngareret ka si Endul. Ieu laguna mah sok Bandungan. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ngek. Itu cenah. Ceuk si Endul ti ditu mah nyanyi ditungtungan kunya kakak seuri. Terusna kumaha dul? Terusna meletus balon hijau dar aduh. Orna gening dorna teh jadi sababaraha kali dul? Apaan balona oge aya 5. Jadi dorna oge kudu 5 kali. Tapi apaan anu meletus mangan hiji balon hijau? Hehehe. Apaan balona sauyunan. Lamun meletus hiji meletus kabeh babarengan. Sabab eta balon teh geus lila sosobatan. Dasar gejul maneh mah. Boroku aing di Bandungan sugan terek bener. Dasar anu burung sia. Ceuk si Asdur nya kakak seuri. Kitu deui Nyi Marni manehna milu seuri. Sedengkeun Nyi Fitri kalah ngalius ka tempat sejen. Geuning tiasaan nyanyi Kang Endul teh. Ceuk Nyi Marni bari seuri ka si Endul. Si Endul ngareret bari ngiceupan pok ngomong bari surah seuri gumasep hayang kapuji ku Nyi Marni. Akang tea atuh Nyai si Endul anu ngajendul. Hehehe. Geus mah jelemana kasep ditambah loba pangabisana. Hehehe. Oh, kitunya nembe terang abdi mah. Ulah percaya teuing Nyai gede wadul si Pendul mah. Apan dipapatahan ku akang. Hehehe. Iraha mah tahan ngawadul sia. Kamari piraku poho. Geus jempe Pendul. Tong sagala dicaritakeun. Bisi heug baturnya nahueun. Kumaha lamun awewe eueuh anu daekeun. Ceuk si Asdur jep si Endul jempe. Si Asdur malik deui ka Nyi Fitri anu ti tadi ngan saukur ngabetem teu pipilueun ngomong. Kumaha jajan teh Nyai bade eta nepi moal. Si Asdur tumanya deui ka Nyi Fitri. Moal Kang, moal. Walon Nyi Fitri ngomongna tegeug es tuning teu matak kenah kadengena. Tapi sok sanajan kitu pikeun si Asdur teu matak jadi ambak. Nya sawios satu papi moal mah. Nyai kumaha pami engke wangsul urang sareng supados teu keung di jalan. Sawios dijajabkeun duwi ka bumi. Kaleresan apan urang teh salembur. Teu kedah Kang. Teu kedah ngajajabkeun. Margi abdi mah ludeung. Walon Nyi Fitri hatena geus teu kuat keheul ka si Asdur. Anu tuluy-tuluyan ngajak wae ngomong sakitu manehna geus nembongkeun budi anu teu pikaresepeun. Ulah Nyai bahaya. Margi salira teh istri bisi aya nanaon di jalan. Ceuk si Asdur ngomong deui ari maksudna mah hayang nembongkeun perhatianna. Tapi orokaya Nyi Fitri kalah ngajengkat indi teu hayang ngadenge kana caritaana si Asdur anu ti tadi teu repeh. Ugu atuh si Asdur teh meuni olohok. Gawat susul Kang, ulah diantap. Teu kudu kaget biasa awewe mah. Hayu atuh. Alah sorangan we atuh. Kuring keur betah ngobrol jeung Nyi Marni. Tembal si Endul embung kaganggu sabab manehna betah keur ngobrol jeung Nyi Marni anu rupana kaitung lumayan pantes. Nya kajeun atuh. Ceuk si Asdur tuluy ngaleos rek nyusul Nyi Fitri anu harita katempo keur leumpang rurusuhan. Sasaladek kanu rek lalajo, dae tak embung di deukeutan kujang Asdur mitra. Nyai. Nyi Fitri ke antosan sakedap. Si Asdur gageruan bari terus sasaladek kanu sejen. Jeger ngadupak batur koloyong awakna rek labu. Nya pugu atuh jelema anu kadupak nepi ka muncereng ambak. Tapi ku si Asdur teu dipirosea terus bae leumpang rurusuhan. Sasaleket kanu heurin bakat ku hayang ngudag ka Nyi Fitri. Nyai antosan Nyai.
Nyarek naon cenah jelema teh make nuturkeun ka aing. Ceuk Nyi Fitri bari tuluy ngagidig leumpangna teluak lieu ka tukang. Sedengkeun si Asdur leumpangna beuki gancang mapai jalan desa anu hareurin. Loba jalma anu rek lalaju wayang. Teu sakumaha lila lar Nyi Fitri ngaliwat ka palebah warung. Tidinya katempo aya sababaraha urang pemuda anu keur ngariung bari ngaroko. "Nyai, Nyi Fitri antosan," ceuk si Asdur anu geus aya tukangeun. Tapi keukeuh Nyi Fitri teu malire. Kulantaran Nyi Fitri teu eureun wae gap leungeunna ditewak. Sapada harita reg Nyi Fitri eureun. "Nanaonan ieu teh? Make nyekelan leungeun kuring. Lepaskeun." Ceuk Nyi Fitri panonna mureleng ka si Asdur. "Nyai ke antosan sakedap. Kunaon nyai teh bendu ka akang?" tanya si Asdur bari melong ka Nyi Fitri. "Henteu kuring mah teu ambak." "Nah ari teu ambak mah meuni bangun anu ijid. Nya naon kasalahan akang? Pedah nawaran jajan ka nyai?" tanya si Asdur bari angger nyeklan leungeun ka Nyi Fitri anu katempo baketut baeud. "Kang Asdur, gawat lepaskeun leungeun kuring Kang." Ceuk Nyi Fitri bari ngenyang leungeunna. Tapi ku si Asdur diceklan meuni pageuh. "Ah moal dilepaskeun. Satungtung nyai can ngajawab kenapa nanya ti akang. Nah kunaon nyai teh ijid ka akang?" Si Asdur tumanya deui bari neuteup kana beungeut Nyi Fitri anu katempo memang geulis kacaangan ku cahya lampu patromak tinu dagang. "Nyai, sok jawab teu kudu asa-asa. Kunaon nyai teh ijid ka akang?" tanya si Asdur lantaran Nyi Fitri teu ngawalon. "Kang Asdur, ulah loba tatanya, sok buru lepaskeun leungeun kuring." Jawab Nyi Fitri bari terus ngenyang leungeunna. Tapi ku si Asdur teu dilepaskeun. Bareng jeung kitu srog aya saurang jajaka anu tadi diuk di warung nyampeurkeun. "Aya naon ieu teh?" tanya eta jajaka panon rutret ka Nyi Fitri jeung ka si Asdur. "Kang Dapit." Ceuk Nyi Fitri ka eta jajaka nu ngaranna teh Dapit alias si Dading Pitak. "Aya naon nyai?" tanya si Dapit beri melong. Ditanya kitu Nyi Fitri teu ngawalon kalah ret ka si Asdur anu harita teu leupas nyeklan leungeunna. "Aya naon ieu teh euy? Naon make nyeklan leungeun awewe?" tanya si Dapit panonna mureleng ka si Asdur. "Teu kudu pipilueun lur. Lantaran ieu mah urusan kuring duaan." "Teu bisa kitu lur. Sok keuat lepaskeun." Ceuk si Dapit nitah ngalepaskeun leungeun Nyi Fitri. Ngadenge kitu gancang atuh si Asdur ngalesotkeun leungeunna. Panon mureleng ka si Dapit bangun ambak. "Kang Dapit, hayu jajabkeun abdi wangsul Kang." "Hor, apan nyai teh bade nonton wayang?" "Ah roream ayeuna mah. Abdi hoyong wangsul." Ceuk Nyi Fitri bari terus ngadeuketan ka si Dapit. "Nyai, hayu bade wangsul mah dijajabkeun ku akang." "Embung kuring mah. Mung dijajabkeun ku anjeun." Walon Nyi Fitri nyaritana meuni tegeug. "Embung cenah euy. Geus teu kudu dipaksa mungeun mah." Ceuk si Dapit nya kakak seuri setengah ngowak ka si Asdur. "Naon sia make kudu seuri? Yang serikeun ka aing?" "Nya heueuh atuh yang serikeun si laing. Sabab asapiraku ari kudu yang serikeun hayam mah. Daweuh di dieu geus mareuting." Walon si Dapit bari nyerengeh seuri. "Kang Dapit, hayu enggal jajabkeun abdi wangsul." Ceuk Nyi Fitri keukeuh menta dijajabkeun. "Mangga nyai bade wangsul mah. Hayu dijajabkeun ku akang." Jawab si Dapit geus kitu duanana ngaleos rek ninggalkeun eta tempat. Ningali kitu si Asdur gancang halangan pok ngomong ka Nyi Fitri. "Nyai ke sakedap ulah waka ngaleos." Ceuk si Asdur bari neuteub. "Aya naon deui Kang?" Walon Nyi Fitri nyaritana angger tegeug. "Ke nyai ulah waka janji ngaleos. Saacan pananya akang anu tadi dijawab." "Pertanyaan naon Kang Asdur?" "Nya anu tadi. Nah nyai teh mending ngejat. Nah ijid ka akang." "Sok nyai geuwat jawab ngarah tereh rengse." Ceuk si Dapit pipilueun ngomong. "Jempe sia Dapit Pitak. Teu kudu pipilueun ngomong si laing mah." "Naon si Asdur? Ka aing nyebut Pitak?" "Heueuh apan hulu sia mah Pitak." "Rek ngajak ribut si laing teh."
Tanya si David bari nyurungkeun tak-tak si Asdur. Nyel atuh si Asdur ambak. Mentong nyurung-nyurung batur sia pitak. Bisi diteke ku aing. Nah atuh sia pok deui nyebut pitak ka dewek. Tembal si David bari molotot. Nyakeun bae atuh da memang heueuh pitak. Urang ajar sugan krudik kieu sia ku aing. Teu loba deui carita hiuk jebrot. Beungeut si Asdur ditonjok. Aduh, goblok sia. Ceuk si Asdur bari muringis beungeutna karasa nyeri. Kang David nanaonan ieu teh Kang? Ceuk Nyi Pitri reuwas lantaran gara-gara manehna si Asdur jeung si David jadi ribut. Kasih Nyai keun urang warah ieu mangkeluk teh. Ari sia kunaon David make nonjok aing? Tanya si Asdur bari molotot huntuna kekerot bakat ku ambak. Da bongan sia mimitina. Pugu sia anu pipilueun deuleu. Teu tatapas sini hiuk jebrod si Asdur malik nonjok. Sambalah nenggel pisan kana cukang irung. Goak atuh si David ngegero. Aduh, gelo sia. Ceuk si David bari nungkup irungna cergeting ngucur. Kop rasakeun sia. Kaluar kecap euy. Ceuk si Asdurnya kakak seuri. Goblok si Asdur. Ceuk si David nafsu sakilat ngayunkeun peureub narek nonjok palipisan. Hiuk peureupna anu buleud nyeleber. Hiuk gilek plos. Si Asdur manehna rikat ngagiwar. Tolonjong awak si David nolonjong ka hareup, kabawa ku tanagana sorangan. Sabot kitu suku si Asdur ngalengkah ka tukang seak jebrod. Pobokong na ditajong koloyong gebru si David labuh. Aduh. Si David ngagorobok awak nyungsruk kana taneuh. Hakan sia. Ceuk si Asdurnya kakak seuri. Saranteng nyamperkeun ka si David maksudna marek ditimpah deui. Tapi bareng jeung kitu telanyang Nyi Pitri ngahalangan. Kang Asdur, geus Kang nanaonan ieu teh? Ceuk Nyi Pitri reuwas lantaran manehna sieun katempuhan. Kasisi awewe mah Nyai. Teu bisa kitu Kang. Abdi moal ngantep lamun akang nyiksa Kang David. Ceuk Nyi Pitri bari terus muru ka si David anu harita awakna nyuksruk sareta geuwat dihudangkeun. Jelema anu rek lalaju wayang harita ngarogrog ningalikeun anu keur parasea. Sabot keur kitu srog dua urang babaturan si David anu tadi ngariung di warung nyamperkeun bari pating polotot ka si Asdur. Rek naon nyaramperkeun? Rek main koroyokan. Nah dipikir aing rek sieun kitu kubaraneh. Sok ulah kagok maju kabeh. Ceuk si Asdur nangtang panona molotot ka baturna si David anu duaan. Nyaan sia teh sombong geuning Asdur. Ceuk anu saurang ngaranna teh si Emon. Ah nya kumaha aing we sia Emon Suremon. Jawab si Asdur bari seuring oa. Asdur. Lamun sia rek ngajak ribut dadlah sok urang mimitian. Ceuk si Emon bari nyurungkeun awak si Asdur. Heug wae dewek oge moal mundur. Tapi ulah di dieu lantaran loba jelema sajen. Tuh mending oge di ditu di sisi lembur ngarah laluasa. Jawab si Asdur bari malik nyurungkeun awak si Emon. Ayo mon bawa ka sisi lembur. Urang wadah ieu manusa teh. Ceuk anu saurang deui anu katelahna teh si Kojek. Awakna jangkung sirahna botak. Dina kayaan kitu srog aya saurang lalaki tengah tubuh nyamperkeun. Aya naon ieu teh aya naon? Rek lalajo atawa rek ngadon ribut ah? Tanya eta lalaki anu tayalian Pak RT urang dinya. Nya bade lalajo abdi mah. Nah atuh rek lalajo make tuluy parasea. Nya atuh da si David na anu ngamimitian. Walon si Asdur bari ngareret ka si David anu keur nangtung deukeut Nyi Pitri. Puguh sia anu ngamimitian mah Asdur gejul. Puguh sia. Apan sia anu pangheulana nonjok beungeut dewek? Tembal si Asdur bari nulak cangkeng. Geus. Ulah diteruskeun. Teu hade eta teh jeung ngadon gurger parasea nah gara-gara naon ieu teh? Tanya Pak RT panona rutret ka si Asdur jeung si David. Gara-gara Nyi Pitri. Oh, gara-gara awewe. Ari sugan teh gara-gara naon? Geus lah kaditu geura bubar ulah nyarieun kaributan di lembur kuring. Jeung na deui apan keur aya ramean ieu teh. Bisi ngaganggu kana katentreman anu lian. Lamun rek tuluy lalajo pek lalajo. Tapi kudu tartib. Awas ulah aya anu wani nyieun kaributan. Tapi lamun rek baralik jig kaditu geura baralik ka lembur masing-masing.
Bisi rek duluikeun gelut terbaik kaditu di lembur sorangan. Ari teu beunang dicarek bah. Ceuk Pak RT tandes nitah baralik ka si Asdur jeung ka si David. Sabot keur kitu torojol si Endul bareng jeung Nyi Marni duanana ngarasa kaget. Aya naon Kang? Eta si Dadang Pitak ngajak ribut euy. Walon si Asdur bari ngareret ka si Endul. Oh ngajak ribut? Layanan atuh Kang. Ulah sieun daya uing. Walon si Endul bari ngareret ka si David anu keur mureleng ka manehna. Nyaan polontong sia teh Pendul. Polontong? Polontong mah eusi keler Pitak. Anu rasana amis teh lain. Eta mah kolontong sia Pendul. Ngacapruk wae sia mah. Kolontong jeung polontong mah beda. Kolontong jeung polontong mah beda harti. Jeung beda deui bentukna. Tembal si David huntuna kakerot bakat ku ambek asa diheureuyan. Oh beda. Lantaran ampir sarua. Ukur beda huruf hareupna wungkul. Tembal si Endul barinya kakak seuri. Geus. Ulah hayeuh wae pacental-cental. Sok ayeuna mah lamun anu rek lalajo pek lalajo. Lamun rek garalut jig arinit ulah di dieu. Lantaran lamun aya anu wani nyieun kaributan di dieu, sakabehna rek dilaporkeun kana berwajib. Tah kitu kaharti. Ceuk Pak RT nyaritana beuki tandas. Barang ngadenge kitu. Si Asdur, si David jeung anu sejena kabeh jarempe. Lantaran sieun diancam rek dilaporkeun mah. Tah geus ayeuna mah sok sakabehna bubar. Bubar. Ceuk Pak RT nitah bubar. Nya geus kitu mah teu nyarita deui. Si Asdur jeung si Endul tuluy ngaleos ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug ka tempat panglalajoan. Sabab manehna mah hayang lalajo. Sedengkeun si David jeung baturna tuluy harita arindit rek ngajajabkeun heula Nyi Pitri ka lemburna. Lantaran Nyi Pitri keukeuh hayang balik sabab lamun dituluykeun lalajo, sok sieun aya deui kaributan anu cara bieu. Kacaritakeun si Asdur jeung si Endul. Arita duanana geus nepi deui ka hareupeun panggung. Kayaan di dinya meuni rame ku jalma anu rek lalajo. Kolot budak lalaki awewe pagagalek sakaben hayang pahareup-hareup. Sabab hayang jelas ningali wayang jeung sinden anu teu srikna nepi ka pasasadeg heurin usik. Keur kitu kadenge goong ditakol. Ger atuh anu lalajo teh surak bari keprok ayeuh-ayeuhan. Sabab acara wayang golek kawasna geus rek dimimitian. Jalma nu lalajo surak ayeuh-ayeuhan mata katorekan. Neng nong sora bonang patembalan jeung sora gambang. Samalah disusul ku sora kendang, goong jeung rebab. Antukna breng sakabena bareng ditabeuh. Uguh atuh anu lalajo atoh anu surak jeung keprok patembalan. Samalah aya anu pating sarwit sagala rupa. Anu lalajo beuki ngoyeg anu ditukang nyered ka hareup. Jelema pajajal-jajal koceak nini-nini sukuna katincak tuluy jajeretean bari gegerewekan. Teu lila jep tatabeuhan teh jempe. Tukang goong tukang kendang caricing deui teu pakupis kawas tadi. Bareng jeung kitu jung aya saurang lalaki nangtung papakeana ginding. Ngong biantara ngawakilan anu boga hajat. Rengse anu kahiji datang deui saurang lalaki tengah tubuh anu ieu oge sarua papakeana ginding. Samalah make peci hideung anu katingali anyar keneh. Eta lalaki minangka sesepuh lembur ngong biantara mere pepeling ka sararea sangkan salila lalajo. Sakabehna kudu taratib ulah aya anu nyieun kaributan. Lantaran ngarah acara hiburan lancar sakumaha anu dipikahayang.
Geus kitu torok-tok ki dalang nakol cempala. Dituturkeun ku sora gamelan ger atu anu lalajo surak, bari keprok patarik-tarik. Ngong kadenge sora sinden ngahaleuang, keur geulis teh sorana halimpu matak dedengeun. Anjir itu sinden deuleu itu meuni geulis euy. Bahenol herang mencrang matak BKB taun. Tah anu kieu pi pamajikaneun teh. Ceuk si Asrur bari melong ka panggung ngawaskeun sinden anu keur ngawih. Bener anu kieu tah hade Kang. Sigana sugema euy. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.